Ripuh mawa selobong pesawat terbang mah. Ayeuna mah di puncak gunung ya gede anginna. Paur mendaratna di mana wae euy. Leuheung mendarat di buruan batur mah yo. Tahan heula ku eta bisi ngapung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya. Jumpa lagi dengan reporter kolecer. Kolecerna kolecer pasir uncal ieu mah namanya keur di lembur. Ayeuna urang mindahkeun ieu tetangger tuh. Kudu direnovasi ongkoh di kieu yo. Ucutan Baraya euy ting kunaon diting ditaekan hantu meureun. Urang ayeuna urang ditaekeun ka puncak gunung lah ayeuna mah urang runtuhkeun heula ayeuna. Ngarah di Sarada kolecerna. Pangnaon ituna teh urang. Sok. Ayo kuatkeun dangah pisan kieu euy ka mana ieuna nya paseukna nya. Oh. Ah, ieu mah euy bener Mang euy. Tah kuduna di paseuk ieu teh Mang euy. Alah. Oh, potong. Kok dia juga ka dieu kamana? Sok. Parangan jalan teh. Paseuk heula Mang Ceu euy. Cenah bener eta na Mang Ceu euy. Cenah rada tungkul. Oke, kita lanjut Baraya. Ieu jeung hujan di yo. Aduh, angin geus ngamuk. Yuk kita lanjut ayo. Wah, euy, hujan. Ah, siapa itu orang lah? Wah, euy. Bos aing mah. Aduh, oi, pindah lokasi yo, urang ka puncak gunung kon. Rib kieu oi, solobong teh ieu mah yo, urang pindah Baraya. Pindah ah. Ka luhur gunung ayeuna mah. Anginna kurang dilegok hangseur mah. Hujanna gede euy. Wah, hujanna gede euy. Ah, tingali. Aya keamanan di dieu, mantau oge yo, alhamdulillah. Wah, mantap. Konten kreator, mantap. Amin. Perbaikan dulu Baraya karena ieu dangah teuing. Jadi harus diperbaiki dulu ya solobongnya. Perbaiki dulu. Kacau euy. Pewot atuh da awina Baraya. Biar rapih. Si Kang Ugo alhamdulillah selalu hadir membantu proses pemindahan solobong pesawat terbang yo. Pindah ke puncak gunung ayeuna mah ngabret geura. Diucutkeun heula Baraya oi, solobong pesawatna diucutkeun heula yo, diperbaiki heula. Dangah tuh da aduh. Di bengkel heula yo. Rib tingali Baraya oi mawa solobong pesawat terbang mah. Wah, mantap. Ripuh anjir mamawana ge oi kieu patut. Naikeun pesawat terbang. Ngarah gampang ngapungna di luhur mah. Naikeun pesawat terbang di luhur euy. Tah kadinya jalanna. Ah, heureun aing mah euy. Ti ka karait mah nya. Aduh, aing kudu digotong Mang Ceu euy. Gotong tuh lah. Jeung abi. Hese Baraya euy, gagarubang mawana ge. Aduh. Lah lamun aya nu sulit, laporan ke ku abi dibantuan. Mun aya nu sulit laporan. Abi pembuka jalan heula tong Mang Cil. Bisi hese mah ku abi di singraikeun tatangkalana. Hah, oi Baraya. Ripuh mawa solobong pesawat terbang mah. Aing mah euy. Tah kitu. Aduh euy. Nya teu ti kait nu hareup nu tukang. Aduh. Baiklah tukang mah ti kait oge Mang Cil. Kabelang layangan. Kacau. Oh, kabelang layangan. Oi, ngait oi. Pegatkeun tuh. Aya wae di kabelang layangan teh nya. Angin geus ngabret.
Angin geus ngabret euy. Si Kang Ugo euy mantuan Mang Wul. Mantuan Mang Wul tatanggerna tuh di tamahan sesuai request barayanya. Ya tinggal si Kang Ugo. Wah, sukses lah pokoknya mah Kang Ugo. Jangan lupa ya bantu dukung channelnya ya si Kang Ugo. Bentar lagi nyampe baraya deket dah ieu mah. Melehoy ajer Mang Wul awit tilu tuh. Kuatan si Kang Ugo oi. Semangat aduh. Hampura aing digawekeun Mang Wul tilu tuh. Urang bersaing jeung kolecer gede yo. Ya si Kang Ugo. Tempor teh aduh. Gempor cenah majarkeun teh oi. Aduh. Tah, nyampe baraya di puncak. Puncak Keramat ya teh baraya. Pemakaman. Ya kuburan tuh. Puncak Keramat di dia baraya. Tah, ya di dia yo. Penting pembuatan teh di dia ya baraya saya tetah. Nih saya buat lubangnya dulu baraya oi. Buat tatangger si kolecer menyala. Nanti ya saya mau pindah lokasi. Jadi biar kenceng anginnya sambil koleceran di sini nih. Kolecer ada tuh. Jam 00.30 nih saya bikin lubang. Ada yang lagi lab juga di sana. Alhamdulillah. Geger hanyuang baraya urang toong. Kur hiji gini geger hanyuang euy. Tuh geger hanyuang di pali ditu tuh. Salam buat geger hanyuang euy. Salam ti Pasir Uncal ya buat geger hanyuang. Anjir buah bisnis buat aku mah. Iya baraya euy urang rarapi heula euy. Golangan teu. Kolecerna mah cuman 3 meter kurang baraya itu tina dahan kawung. Saya mah jujur we lah teu boga kolecer. Tina dahan kawung ya bahan oge baraya. Bahan kolecerna ge kamari mah teu jujur saya euy. Teuing ge teh euy beurateun ku lampu moal euy. Dites heula baraya euy ngemeh golangan kolecerna kamari ge barudeg. Siap baraya. Ayeuna urang nanggerkeun kolecer pesawat terbang yo. Olah. Kade oi. Terus malaluter oi. Sok lah. Iya, siap oi. Anjir ngemplat gitu gini. Wah, langsung kenceng oi. Rabu pek mah powerna teh aing mah kolecer leutikna oi. Wes, keren oi. Keren oi. Mantap. Aduh aing mah oi. Tah eta we ku awi sok. Aya tah 2. Ti tukang heula paseukna. Ti belah tukang heula. Sok moal mah cieu aman da can kolecer badagan. Oke lah urang neangan deui. Geus eta mah lesotkeun heula urang paseuk. Nah, sekarang saya mau naikin kolecer yang gedenya. Nah, ini kolecer yang gedenya ya. Nah. Warung kadoy. Warungkat gitu. Kade Pak Bentar. Kade. Geus tidinya cicing. Tidinya asam naikeun anak. Tah kitu we. Sok mangpeuletik tangina tah. Tah gitu. Sok aman moal. Tah. Geus lah terpasang euy baraya kolecer gedena sudah terpasang. Mudah-mudahan we disada duh aing euy lampuna po rabul euy.
Bismillahirrahmanirrahim, baraya. Oi. Dar uji coba yo. Aduh, teu katinggalinya wayah kieu mah lampunanya euy. Aing keketegan euy, power pa bentar euy. Anginna gede yo. Di puncak mah baraya euy. Ayo siap pesawat terbang. So kayaknya burung mengudara lah, mengudara. Korek mengudara oi di atas gunung yo. Ayeuna mah di puncak gunung ya gede anginna. Teuing ka mana ya terbangna yo? Tungguan we nya. Tungguan we bakal nepi ka daerah saha we yo. Tungguan we di halaman masing-masing. Engke bakal mendarat yo. Alus-alus milik we engke muragna di mana yo? Ayo siata. Ngagolangna oi gaya bed oi aya lampuan meureunannya. Teu katingali di baraya lampuna wayah kieu mah. Hayang teh disada euy naon da anjeunna ge teu belah dieu atuh. Nah, kita akan bersaing dengan kolecer besar baraya. Wah. Kolecer pesawat terbang bersaing yo. Nah, bersaing yo jeung kolecer pesawat terbang yo. Wah, nu garde oge oi yo mah. Ayo sia. Tunjukkan aksimu pesawat terbang sok nepina ka mana we lah. Aing mah euy ieu mah power mendaratna di mana wae euy. Leuheung mendarat di buruan batur mah yo. Ya lamun mendaratna di puncak gunung mah hese euy mulungna tah aya ioan, aya hadiahan ti saya tanah kolecer. Tah, ini mah disada gara yo. Wah. Nah euy buntang banting kieu geuning. Nah, buntang banting oi. Buntang banting oi. Sok atuh disada oi. Nahannya oi kabur wae nya. Aduh, hege alus rapet kolecer namanya. Tah. Pikir kuat geuning. Lain kuat geuningan. Eta ku angin gede ge kuat oi itu disada. Kaitkeun we kaitkeun. Kaitkeun talina. Ayo sia bersaing oi. Aduh. Alah rek leupas nih kolecerna ge oi. Wah, lamun leupas tahan heula ku eta bisi ngapung. Lain kuat geuningan. Lain eta tahan heula ku eta ruh pangnahankeunna ku eta ruh. Lain kuat geuning ieu teh kolecer teh teu disada oi. Kurang lolos meureun. Aduh. Cisok mang kaitkeun mang. Eta bisi hiber aing mah kolecer gedena euy ngabanting nu laleutik. Ternyata kuat juga baraya ini kolecer teu disada. Wah, eta we lah disadana mah. Mantap. Nu ari nu baradag disada ya teh baraya.
Ari nu leutik teh disada ya teh kumaha ceritana kolecer teh? Ah, heuras teuing oi nyeun kolecerna oi. Wah, kudu aya renovasi yo. Perubahan kolecer yo, kudu aya perubahan kolecer yo, kudu nu leuleus. Teu disada ah. Teu disada kolecerna kumaha tuh ya teh. Sayang sekali Baraya, ini lampunya nggak nyala, nggak kelihatan, siang mah lampunya. Nanti malam aja ya, nanti malam kita tes lampunya nih.